Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payuneun HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian ka-10. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan kasadayana pamirsa anu satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep ka anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sanajan anu geus mindeng oge panggih jeung Muhyan malah anu wawuh sapopoena harita mah kabedi langit kalinglap ku kaayaan Muhyan teh. Buktina kolotna Mang Darma jeung Biminah oge harita keur nangtung bari nyerangkeun Muhyan nu geus ninggalkeun imahna. Ari disidik-sidik mah kasep Muhyan teh nya mah cacak make pakaian sederhana mah. Da nya atuh moal aya nu nyangka anakna cek acah saeutik oge. Anak saha atunya sanyana manehna teh geus puguh anak urang Muhyan teh dadi urang apan ayana oge cek Biminah ka Mang Darma salakina. Jeung eta deui resep ku kayungyuna budak gede milikna urang oge ayeuna moal kieu usaha teh cacak henteu ngurus manehna mah sasatna hasil pagawean manehna ieu teh bager deui eta budak teh henteu unggah adat henteu aing ieu aya nu mikanyaah estuning pikanyaheun kolot komo jiga budak batur mah jeung resep jajan teh make resep lalajo abring-abringan ulin teu puguh sagala. Da nya atuh bager deui eta budak teh henteu unggah adat henteu ieu aing aya nu mikanyaah estuning pikanyaheun kolot komo jiga budak batur mah jeung resep jajan teh make resep lalajo abring-abringan ulin teu puguh sagala. Da nya atuh Pak dibere oge keur jajan. Dawe teh bae duitna teh dikumpulkeun dina laci mejana ari geus rada gede kumanehna kakara dibelikeun kana barang pakaian atawa parabot sakola. Ku bapa oge laladangan warung dipasrahkeun ka manehna balanjana kumaha manehna sugan daek rasa maneh. Da teu daekeun atuh sagala rupa teh sok bebeja malah sagala rupana oge sok terus terang bae. Duit sasana sok disimpen di bank bukuna mah dipasrahkeun ka kolot bae tara disimpen di manehna. Geus jauh jeung henteu tembong deui Muhyan inditna kakara Mang Darma jeung Biminah arabus ka warungna. Hayang teh sing aya milikna jeung aya umur sararea nya Pak. Urang hayang nungkulan manehna nepi ka jadi jelema pinter jeung aya darajatna. Biminah bari leos bae ka warung sanguna dibantuan ku lanjangna. Imah Mang Darma teh ayeuna mah geus alus jeung geus jadi gedong sarohang dipake warung sanguna jeung kamar sarena Muhyan anu dua rohang deui dipake tokona. Da imahna mah aya deui satukangeun warungna ieu mah imah biasa naek bata sapotong. Majuna Mang Darma sanggeus ngukut Muhyan 8 tahun lilana Muhyan ayana di dinya teh da tadina mah
Mang Darma didinya imah oge nyewa hasil dagang teh ngan ukur mahi keur dahar teh sanyana. Ari ayeuna imah jeung tanahna geus kabeuli. Surat-suratna imah jeung tanah teh make ngaran Muhyan. Mang Darma jeung biminah anu matak pantes nyaheunana oge ka Muhyan teh. Budak oge henteu asa-asa ka Mang Darma jeung ka biminah teh saperti kakolotna sorangan. Tapi tara tinggal ti tata jeung hormat pisan Muhyan mah kakolotna teh sagala paripolahna estu mata kayungyun. Dina dinten Minggu Neng Pujiati enjing keneh geus aya di payunan bumina megat Maacah jeung Muhyan anu geus janji arek ulin bari diajar sapeda. Anjeunna henteu kinten hanjakaleunana Muhyan teu bisa datang poe eta teh, tapi diwartoskeun ku Maacah yen enjingna bade ka dieu anjeunna teh rada oge bingaheun. Dinten eta Neng Pujiati henteu kaluar ti bumi damelna numpi bae di loteng di lebat kamarna, damelna teh ngalange dina jandela henteu aya pisan kaberagan. Tina jandela Neng Pujiati ningali motor liren di lawang pakarangan ka bumina nu tumpakna hiji jajaka kangge nganggo kaos wol di lancingan hideung. Anjeunna henteu samareun kanu tumpak motor teh Sumirna anu geus sababaraha kali nganjang ka bumina. Neng Pujiati nutupkeun jandela api-api henteu terangeun panto kamarna dikunci. Anjeunna mah ngadedempes bae nyalira aya di kamarna. Kakupingeun suara motor lebat ka pakarangan, suara gasna rada ditarikeun ngahaja ngarah kakupingeun kuno kagungan bumi. Tapi henteu aya nu kaluar ti gedongna Raden Raharja nu ngahaja mapaga tamu. Henteu aya rencang-rencangna acan. Sumirna turun tina motorna manehna tuluy nyetandarkeun motor terus lempang ngadeuketan panto, mencet bel nu aya dina kusen panto. Kring 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 suara bel disada di lebat gedong, tapi acan aya keneh nu muka panto. Kring kring suara bel kakuping deui disada di lebat gedong. Sumirna nepi ka 3 kali mencet belna. Ti tukang ngurunyung aya nu datang ka hareup rencangna nu lalaki nyamperkeun ka Sumirna. Sumirna nanya ka rencangna Raden Raharja ketus pisan nanyana teh. "Kang, aya Neng di bumi?" "Oh, Neng saha anu ditaroskeun teh? Anak dunungan maneh?" "Duh ka atuh, henteu terang abdi mah." "Ari ibu aya? Henteu aya deui di bumi?" "Duka aya, duka henteu. Eta oge kirang terang abdi mah. Mung juragan istri sareng sadayana oge tadi teh arangkat, rupina mah teu biaya angkatna oge." Leos bae eta rencang teh ngaleos di ka tukang henteu ngareret-reret acan ka Sumirna nu jamotrot bangun anu ambak. Tungtungna mah Sumirna teh ngahulang celak bae kana motorna terus diselah. Gasna dihaja dimaenkeun matak gandeng, motorna dibalikeun maju kana lawang pakarangan. Pius bae ngadiwes duka arek ka mana. Ari geus balik deui mah Sumirna katingali Neng Ningrum kaluar tina panto pungkur nyamperkeun ka rencangna anu tadi nyarios jeung Sumirna. "Dibejakeun kumaha tadi teh Amid?" Sumuhun numutkeun ka saurang juragan bae, ku abdi teh disebatkeun arangkat sadayana oge." "Nya bener, bejakeun eueuh bae. Bosen kanjangan nu kitu mah. Eta aku henteu sopan teresepna teh." "Nyaho budak sakola keneh jeung boro-boro ngarti kana urusan kitu, keukeuh bae make hayang ngajak ulin sagala." Den Ningrum nyaketan Maacah anu keur digawe di pawon. Anjeunna naros ka Maacah. "Ma, naha muh geus 2 minggu ieu eueuh tembong pundung kitu?" "Ah, sanes pundung Den, rupina mah rada repot aya pidameleun di lembur. Mung wawartos ka emak mah enjing bade ka dieu." "Syukur atuh emak, ari enjing bade ka dieu mah karunya ka si Neng. Ari muh henteu aya ka dieu teh eueuh batur ulina henteu pati berag, numpi bae henteu daek kaluar-luar acan, heug pre deui ti mimiti poe isuk teh." Den Ningrum lebat deui ka bumi teras angkat ka loteng nepangan putrana nu nuju aya di kamar loteng. Sora panto diketrok ku Den Ningrum. "Saha? Ibu sanes nu ngetrok panto?" "Nya ibu, buka atuh pantona," saur ibuna. "Kunaon wayah kieu nulakan panto?" Ibu mah eta sieun ibu maksa ka abdi miwarang mayunan tamu."
heug tamu gejul eta mah. Piraku atuh ibu oge maksa, da ibu oge henteu resep kasemah kitu mah, ibuna nyarios kitu teh bari mesem ka putrana. Ayeuna mah da geus uwi semahna oge, ameng atuh ulah numpi bae di kamar. Kirang resep atuh da ibu, ameng sorangan mah asa henteu puguh. Isukan cek ma acah, moh arek ka dieu, ayeuna mah rarepot aya pidameleun di lembur cenah. Sumuhun, ma acah oge nyarios ka abdi. Dupi ibu, resep deui ka emuh. Kan tenan ibu oge resep ka emuh mah, budakna bageur, cacak henteu sakola mah. Nyaho di tata basa, nyaho di kasopanan, budak pikanyaheun pisan. Neng Pujiati bingaheun pisan manahna nguping kaseueuran ibuna anu muji ka emuh. Poe eta karaosna ku Neng Pujiati mah lami pisan dugi kaburit meuni asa ngantos sabulan lamina sadinten teh sagala rupi henteu raos, dug ebog gek calik maca buku nyeter radio teh estu matakpi kaboseneun wungkul. Wengina oge nya kitu keneh bae hoyong gara-gara beurang, hoyong gara panggih jeung emuh, panasaran hayang gara naroskeun nya henteu emuh teh sakola, hayang naros ka jenisna nah barudak nu arulin teh baturna sakola atawa batur ulina, manahna henteu oleh panasaran. Leres Neng Pujiati sasari oge resep ka emuh teh, emut bae ka batur amengna, rencang ngaberesihan kebon kembangna, rencang ngalaku kupu, rencang heureuyna. Tapi ayeuna mah aya tambihna, tambah emutna ka emuh teh hese dipopohokeunana, asa kumu lebat dina juru socana, kacipta rupina sareng paripolahna kula lembutanana kagambar ngaraos sono jeung kangen, bet ngaraos sungkan paanggang hayang geragok tepang ameng dina taman sasarengan. Soca dipaksa dipereumkeun, bet asa langkung padeukeut manahna dibangbalerkeun, kalah tambah kumo lebat emuh teh teu daek anggang. Damelna sawawengi Neng Pujiati teh ngan guling kasahan bae henteu kersaeun enggal-enggal kulem, emutanana ngider ka tebihna, emut keur diajar sepeda, emut waktos gebis, emut kana harewos epiana nu ngajang jaruhkeun. Nembe tiasa kulem Neng Pujiati teh parantos tengah wengi kitu oge anjeunna teh ngorejat deui kagugahkeun ku impenan nu matak pikareuwaseun. Anjeunna gugah teras calik nyarande kana pipinding ranjang diganjelan ku bantal, anjeunna ngahulang ngemut-ngemut impenan. Kulemna deui kasubuhnakeun gugahna oge parantos siang katinggal socana barintit tawis henteu pati kulem. Anjeunna teras kajamban tapi henteu ngebak da mastakana karaos rada puyeng. Saparantos sedang dos mah Neng Pujiati nembe muka jandela lotengna, anjeunna ningali ka jalan ngalong tina jandela henteu enggal-enggal turun. Rentang-rentang ti katebihan katinggal tina loteng ku Neng Pujiati, maacah keur lempang nuju ka gedongna. Neng Pujiati mani nyidik-nyidik bae ka maacah teh beri semu harendeg. Neng Pujiati dina manahna, maacah teh bet sorangan henteu bareng jeung anakna. Sababaraha poe ngarep-ngarepna ka emuh teh ayeuna geus tepi kana jangjina, moh acan jol datang keneh bae. Neng Pujiati turun ti loteng lungse pisan angkatna bangun anu hoream, nyamperkeun ka maacah nu keur nangtung di lawang pakarangan ngadaguan amid anu muka konci panto pakarangan. Geuning mak nyalira. Sumuhun Neng, mak mah mios teh sorangan, muh mah siang bade ka dieuna. Maacah teras bae kalebet ka pakarangan saparantos panto dibuka ku amid nu biasa muka jeung ngonci panto. Neng Pujiati mah teras bae ngadeg di luar bari ningali ka jalan nu biasana ku muh jeung ku maacah dianggol liliwatan ari bade ka bumina. Muhyan anu inditna ti imah make sepeda ngahaja ulin heula henteu bareng jeung indungna. Biasana lamun manehna bareng jeung indungna sok datangna teh ti Lebak ti belah kidul, tapi hari-hari mah jolna ti belah kaler datas ulin heula. Neng Pujiati mah henteu terangan muhyan jolna ti belah kaler, anjeunna ongkoh-ongkoh bae ningali ka belah kidul. Ti kajauhan keneh muhyan geus terangan Neng Pujiati keur ngadeg di sisi jalan payunan gedongna ningali ka jalan jiga aya nu diantosan. Muhyan terus bae turun tina sapedahna nyamperkeun ka anu keur ngadeg, manehna cicing di pungkureun Neng Pujiati.
Kring sepeda Muhyan belna disadakeun. Neng Pujiati rewaseun asa kagebah bari ngalieu ka Muhyan. Alah ngarerewas sugan teh arek ngadupak. Neng Pujiati olohok rada asa-asa ningali Muhyan teh. Nuju ngantos saha Neng? Meni anteng pisan dugi ka abdi ti tadi aya dipungkureun oge henteu uninga. Neng Pujiati ngan ukur imut bari socana ngadilak ka Muhyan bari jamedud bangun aleman. Punten bae abdi ngarerewas buat Neng teras bendu. Neng Pujiati henteu ngawalar anggur nyaketan ka Muhyan bari ngajembel pingpingna atuh Muhyan ngagurubog. Kunaon muh kamari henteu tulus ka dieu sok ngebobodo ka batur teh. Oh, manawi abi mah Neng teh kamari angkat piknik. Daya wartos sok aya nu nyampur nganggo motor. Embung teuing barina oge ulin jeung jelema kitu. Tonggong muh ditenggel ku Neng Pujiati. Awas muh sakali deui nyarios kitu. Oh, manawi teh tadi mah Neng nuju ngantos nu nyamper. Tos henteu resep barina oge. Hayu anggur urang wawartos ka ibu. Leungeun Muhyan ditungtun ku Neng Pujiati dibawa ka jero. Dupi juragan pamegat aya Neng. Apa mah kamari angkat ka Jakarta. Aya lereskeun saurna mah. Ibuna Neng Pujiati nu nuju aya di loteng bumina kageteun ningali putrana keur rendengan jeung jajaka nungtun sapedah lalebat ka pakarangan bumina. Anjeunna henteu terangeun panglingeun karencang putrana henteu nyangka yen eta jajaka teh mu nu ti kamari di arap-arap ku putrana. Anjeunna teras lungsur palayan terang ti kacaketan sareng saha-sahana putrana sasarenganana. Ibuna Neng Pujiati calik dina kursi di teras payun ngantosan putrana sareng jajaka teh nu keur angkat di pakarangan ngebujeng ka anjeunna. Ibuna api-api henteu terangeun putrana sasarengan sareng jajaka ongkoh-ongkoh bae ngaos serat kabar. Ibu, abdi bade ameng upami diwidian mah ku ibu. Nembe ibuna nguping putrana wawartos hoyong amengan sareng rencangna budak lalaki dina manahna mah ngaraos heran. Saha atuh eta jajaka teh tiasa narik manah putrana. Sasarina upami diajak jalan-jalan ku Sumirna mah boro-boro wawartos palai diwidian di piwarang oge dicobi di banyolan kalah jejebris gagelendang bari ngajengkat. Ibuna ningali ka jajaka nu nembe nyarandekeun sapedahna nyamperkeun anjeunna. Anjeunna asa-asa parantos tepang tapi hilap deui di mana ningali rupi kitu teh ku anjeunna diemut-emut. Wilujeng enjing bari rengkuh pisan eta jajaka teh munjungan ka anjeunna. Nuhun sakantenan ibu nepangkeun saur ibu Ningrum. Muhyan beungeutna bari reum eraeun ku ibuna Neng Pujiati anu kasamaran. Neng Pujiati ngagumunjengkeun ibuna nu kalinglap ku muh bari nungkupan bahamna ku sapu tangan. Ibu hilapeun, ibu kalinglap nembe oge 2 minggu henteu pendak, ibu parantos lepat deui. Muh sidaku bari nyarios kadununganana. Abdi teh apanpun muh teh seueuna mah acah rencang juragan istri. Sumuhun menawi lepat deui. Den Ningrum olohok ningali emuh ret kaluhur ret kahandap nyidikeun nu sidaku di payuneunana teh. Ieu teh kutan emuh meuni kalinglap mun teu apal kana sorana lapor bae moal nyaho teu nyangka saeutik-eutik acan. Leres oge Neng Ningrum teh seminggu sakali pendakna sareng emuh tapi acan terangeun ari darengdan mah salilana emuh sok make krapus belel dilelepkeun ngabunian tarangna anu lega bajuna make kampret salur tinun lurik celapna nu geus mulang ka toko calana sontog salur di sendal karet capit calilana karepusna tara lesot tina sirahna. Ari ayeuna bet geus jadi jajaka anu cakep jeung gagah perlente ngan hanjakal eta budak teh henteu sakola. Ari pakean bet niru-niru budak sakola. Sakedapan mah Neng Ningrum teh ngahulang bae henteu nyarios naon-naon. Pekmu diuk atuh di dinya dina kursi. Ke urang nyokot cai jeung kue, geura boga kue ngeunah ngagehanmu. Ibuna Neng Pujiati nuduhkeun kursi miwarang diuk ka emuh. Neng, ieu kuehna bawa ka dinya.
Ibuna ngagupai putrana supados nuturkeun ka lebat bumi. Di lebat bumi Neng Ningrum nyarios ka putrana ngerasa kaget ku moh. Neng Pujiati darak-dak bae nyarioskeun ka ibuna tina ngawitan diajar sapeda pendak sareng darencangan sakolahmu malah kantos ditataroskeun karaka rencang sakolana Neng Epiana. Ayeuna moh saleresna keur sakola di SMP Negeri Hiji, anjeunna parantos kelas 3, malah sakolana teh kaetang pangpinterna di imahna teh muka toko dijejehkeun ku rama kukutna, mung tina perkawis geubis bae ka ibuna nu teu dicarioskeun teh. Di sakolana mah muhyan ngaranna Bu, muh teh nya muhyan meureun di muh sateh nenehna bae eta mah. Teu sangka nyalis sugan ibu mah nya bae muh teh henteu sakola tek atuh geura suguhan engke bae amang mah heula ari atos ngaropi. Neng Pujiati nyandak cai susu sareng kuehna ka payun dituturkeun ku ibuna ti pungkur. Tek mu geura ngopi kadinya. Sawios da parantos sumuhun tadi dirorompok keun bae geus soteh di ditu di dieu mah da acan entong era-era pek disarengan ku Neng. Ibuna Neng Pujiati calik ngarendeng sareng putrana nyang hareupan moh. Kunaon geus 2 minggu moh eueuh ka dieu teh? Nu mawi repot dirorompok abdi teu tiasa ngantunkeun. Ngapalkeun meureun nya arek ulangan. Sumuhun laras muh tadi nama arek nyebut henteu sakola tapi henteu wantuneun ngabohong teterusan. Di mana sakola tehmu? Di SMP Hiji manawi abdi tiasa neraskeun abdi name di kelas 3. Syukur atuh ari kitu mah pajarkeun teh cek mana mah diajar di imah. Teu ningaeun manawi pun biang mah teruskeun nya mu sakola teh pangduana bae nu disuhunkeun. Didoakeun sing lulus nya mu. Nuhun katampi pisan ku abdi. Teh kadinya bari ngopi ibu mah aya pigaweun saeutik. Ibuna Neng Pujiati teras lebet ka bumina. Mangga geura ngaleueut sing hawatos kanu ngantosan atuh mani mata kesel. Ari parantos kagungan sobat deui henteu emut ka urang dieu. Neng Pujiati ngabanyolan muh bari imut nu matak deung deuleueun nu ningali. Muh oge seuri bari ningali ka Neng Pujiati nu ngabanyolan ka manehna. Mangga atuh ditampi ya ku abdi berinya kala cangkir cisusu. Mangga Neng Pujiati oge teras ngaleueut marengan moh. Sanajan muh rada eraeun ngopina awahing ku dipaksa mah teu burung beak cisusu teh. Kuehna oge geus aya 3 nu pindah tina stoples kana jero beuteung muh teh. Boh ku muh, boh ku Neng Pujiati oge karaosna aya bedana ayeuna mah. Ari tadina teu asa-asa ngobrol paduduaan teh, ayeuna rada ngarasa era jeung hese neangan picaritaeun. Padahal ti peutingna mah hayang geura-geura panggih, hayang geura amprok itu ieu duanana ngadadak nyariosna bet kararagok. Hese arek pok. Ngan aya gantina Budi jeung Semu rindatna soca nu ngawakilan carita dibarengan jeung hate duanana mindeng ratu. Mun parang patepung tinggal duanana sok pada tungkul api-api capacipi kana tungtung taplak meja. Duanana henteu terangan ibuna anu tadi kalebet bumi maksadna ngintip ningali tina sela-sela gordeng malah ngupingeun putrana jeung muh keur ngadarongeng dina teras teh. Maklum sepuh ka putra sok surti jeung ati-ati ibuna paham kana paroman putra sajabina putrana resep ulin jeung muh teh aya hiji tali asih nu nganteng dina manah putrana nya kitu deui muhyan ku anjeunna ka judi sami-sami pada aya talinya jeung asih nu bijil tina ati sanubarina anu suci. Ngan aya perbentenanana muh mah buni teu pati nembrak pedah muh boga rasa kadunungan asa-asa arek ngedalkeun carios atawa ngawalerna ka Neng Pujiati ari keur nyarios teh. Neng Pujiati ngadeg tina calik meresan cangkir sareng stoples tina meja bade dilebetkeun ka bumi. Ibuna kabejeng jol manten ti lebet mukakeun panto. Nah waka diberesan lis
Parantos ibu ngaleut na oge sareng abdi bade nyuhunkeun widi hoyong nganggo sepeda neraskeun diajar. Hati-hati atuh nyalis, ulah baka di jalan rame diajarna bisi tabrakan. Mi HP nyamu, hati-hati ulah baka rusuh diajarna bisi cilaka. Sumuhun bade diestokeun pisan ku abdi. Neng Pujiati nungtun sepeda di barengan ku emuh pada mawa sepeda keluar ti pakarangan sanggeus duanana permisi ka ibuna. Ayeuna mah Neng Pujiati numpak sepedahna geus teteg jeung paham da saban dinten oge ari mulih ti sakola sok diajar nyalira di lebat pakarangan bumina. Malah tiasaeun ayeuna mah nyepeng setang ku pandangan sebelah oge ku pandangan kenca boh ku katuhu oge henteu kakueun. Muhyan sareng Neng Pujiati geus arindit ti bumina nganggo sapeda, Neng Pujiati ti sisi diaping ku Muhyan ti belah katuhu. Ka kebon binatang nyamu. Mangga kamana oge abdi ngiringan. Ieu dua budak tumpak sapedahna ngajugjug ka Taman Sari bade teras ka kebon binatang. Saja jalan bari ngarobrol tumpak sapedahna dilaunkeun teu karaoseun geus terepi kanu dijugjug. Teras bae lalebet sepedahna mah disimpen di tempat penyimpenan sepeda. Angkatna ngarendeng naringali sato-sato nu aya di eta tempat ke tempat manuk, tempat orai, sadayana dipapai henteu aya nu dilibat, sadayana parantos ka kuriling. Capek geuning nyamu ari ku kurilingan mah. Leres da tebih atuh angkat teh upami dilempengkeun mah panginten aya 3 kilometerna. Urang dari yuk di ditu tuh dinu ieu Neng Pujiati ngajak calik kamu bari nunjuk ka lebah Pringgandani nu ngarunggunuk jauh ka tempat anu kaliwatan kuno lalar liwat. Leungeun emuh ditungtun ku Neng Pujiati diajak ke tempat nu dituduhkeun ku anjeunna. Gek Neng Pujiati calik dina jukut bari narik leungeun emuh diajak diuk di gigireunana. Muhyan henteu baha gek bae deui manehna oge diuk ngarendeng sareng Neng Pujiati. Sakedapan mah itu ieu henteu aya nu nyarios Neng Pujiati ngareret ka Muhyan, Muhyan oge pareng ngareret ka Neng Pujiati. Dua sinar panon anu patepung ngadatangkeun samar polah kaduanana jiga anu gugup pada tungkul. Hatena asa kapergo era pedah tadi nuju kaleresan ngareret. Duanana jara rempe ngan pananganana itu ieu pada ngaramesan jukut, tapi dina manahna mah pada nganaha-naha bet ngadak-ngadak make era kawas anu kakara bae papanggih. Rek ngamimitian nyarita teh duanana oge hararese arek pok bareurat ngalisankeunana sok paur salah. Dua manuk galejra ting ara celog dina jukut hareupeun eta dua remaja jiga pisan anu mere conto. Tah ieu tingali kuring oge sato sarua we pada resep ulin pada resep ngobrol henteu pahenang-henang jiga aranjeun. Di sarada ting cara ruit silih udag silih beredahareun geus deukeut silih pacok silih tepungkeun pamatukna jika nu silih huapan. Muhyan cangkat ningali lampah nagarejra Neng Pujiati oge sami ningalieun eta manuk. Muhyan ngareret ka Neng Pujiati. Neng Pujiati oge sami-sami belengeh bae duanana pada imut kapi asem ningali polah manuk. Ti seuneng di dieu mah henteu aya batur ngobrol geuning. Har, apan ieu aya batur? Nah atuh ti tadi jempe bae henteu ngajak nyarios. Tuh nyaneng, manuk oge ting caruit teh ngobrol pangintennya. Urang oge urang ngadongeng atuh nyaneng jiga manuk ngaranteukeung. Neng Pujiati minangka ngawaler kana cariosan Muhyan teh ngajembel ping-pingna atuh Muhyan ngagurubug bari nyebat. Aduh. Manuk oge henteu ngajembel geuningan Neng. Tuh tingali silih naonnya bet silih huapan meureun diadu pamatuk. Neng Pujiati ngadelek ka Muh bari imut tapi ditungtungan ku ngajebian. Muh bade diteraskeun ka sakola naon upami atos lulus teh? Upami hasil mah bade ka SMA panginten sugan aya kangge ongkosna. Neng teh hoyong terang, Muh teh leres putra ma acah. Saemut Muh mah leres eta teh biang Muh. Nah Neng bet naroskeun kitu. Ari sangkaan abdi mah Muh teh sanes putra ma acah da teu aya mirip-mirip geuning rupina oge.
lamun lain Neng Pujiati mah anu naros kitu teh mutang tu ambek, tapi ari ka Neng Pujiati mah manehna anggur penasaran hatena hoyong terangan sababna pangna dunungan anak naros kitu. Ari Neng piraku atuh indung sareng anak teh sarupa bae, tangtos bae aya anu teu sakarupi. Ari ayeuna mosok disaha sadi dinten apan maaca sok ngadamel di ibu. Abdi teh sadi dinten mah sareng pun bibi sareng pun paman bae, malah didinya bae mondok oge. Mung ari dinten Minggu abdi sok ngabantuan emak di bumi Neng etang-etang pelesirna. Neng oge uninga ti alit abdi ngarencangan Neng teh. Ari Neng parantos bosen panginten ayeuna mah direncangan ku muh tehnya. Da parantos ageng sareng wartosna sok aya nu ngarencangan ameng ka Neng teh. Neng Pujiati ngadeketan emuh calikna kerewek nangkep ka emuh. Ari lesot tongong emuh diperakpek dipepegan. Awas lamun sakali-kali deui nyarios kitu emuh. Neng teresep barina oge. Neng Pujiati ngajangkilek bari baeud bangun anu bade nangis. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.